Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abi Wijana di kelas 11 IPS 3. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikahomat simkuring, berimana kana kodo jeung kodar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian anu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak aya kodo jeung kodar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh ngarupakeun katetepan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katepan Allah Subhanahu wa taala. Deuk nu hade dek nu goreng sadayana tos diatur ku Maha Kuasa. Iman kana kodo jeung kodar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawasna sakieu heula pidato ti abi, upami aya cariosan anu warehna di hate abdi nyuhunkeun dihapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.